warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur anu di lemur baraya anu di kota. Kumaha dalaramang atuh sadayana, urang patepung dangu deui pamirsa sadaya sareng singkuring Kang Uyan. Urang lajengkeun deui dina episode kamari Ki Adun si penjaga leuweung. Di episode kalima nya pamirsa ta. Ulah teuing kapademan obor urang ngajengkeun deui dina seni Sunda atau dina dongeng anu tos jarang gitu budak kiwari ngadaranggukeun. Mudah-mudahan tu tiasa kasampeur deui simkuring ge masih diajar gitunya. Mangga ulahnya kolong teuing kana waktos prung wilujeng yak seni wilujeng ngadangukeun. Saprak kejadian harita Mr. Pandu telila langsung neangkeun ka imahna Pakuwu. Atuh kacaturkeun Pakuwu mejehna pergenah-genahna ngopi bari udud. Jol datang Mr. Pandu wanci harieum beungeut. Rewas kacida tarasa sarina Mr. Pandu ngadatangan ka imahna bari sumu rada ngarut beungeutna itu pamirsa sadaya. Keketrok Mr. Pandu teh. Pamese Pakowo. Pamese. Korele dibuka kubu-kubu panto teh. Alah, aya Mr. Pandu. Silakan masuk, Mister. Dibalas ku Mr. Pandu. Oh, tidak usah, tolong panggil Kang Pakuwu sekarang. Cepat, saya tunggu di luar saja. Katingali eta kubu-kubu Mr. Pandu sumur rada amok katingalina. Jadilah jol Pakuwu keluar. Ada apa, Mister? Tumben ke rumah saya, silakan masuk, Mister. Oh, gak usah. Saya mau kamu urus aki-aki yang suka ganggu mereka yang tebang kayu di hutan. Tolong kamu urus dia. Kalau tidak jabatan kamu saya copot ya. Apa congkrak kalian? Jangan atuh, Mister. Baik, saya akan urus aki-aki itu sekarang juga, Mister. Oh, baik. Kalau begitu saya tunggu kabarnya ya. Jangan lupa itu ancaman saya. Well. Pakuwu sieun kacida saprak diancam ku Mr. Pandu. Harita ngomong ke Ki Adun. Tulila Pakuwu gawat ka imahna rek ngajak balad-baladna. Rek ngumpul-ngumpulkeun meureun pamirsa meureun lin mas kitu kadus diajakan meureun. Jiga norek babagi bel teh nya. Urang balik deui ka Ki Adun. Di imahna Ki Adun masih kene bingung mikiran bedog nu potong potong dipake ngadek manehna teh anu basa di leuweung meureun nya. Aneh teh urang bedog teh teu neurak ka manehna. Ujug-ujug bisa kitu meureunan ngehuleng menyan cekel eta bedog teh bentan bedog anu potong teh. Bari suruput cai kopi yang belum sampe. Aduh si Aki terlepas ningalian eta bedog wae. Manehna ngomong sorangan. Nah, nya kitu kuring teu neurak dikadek. Bari gogodeg manehna seuri sorangan. Bercungar cengir atoh teu neurak dikadek meureun. Dina wanci sareureuk budak
kadeng anu sora keketrok ka imahna. Sampurasun. Ki Adun rada reuas datara sasarina aya nu sesemah ka imahna. Kolelet aja balaksak meureun. Kolelet panto imah dibuka ku Ki Adun. Rampes, mangga kalebet pakuweu. Keun we kieu di luar. Aya obrokeun ieu teh. Obrokeun naon pakuweu? Abdi ke pantosan sanes pakuweu. Walar Ki Adun baris seseurian kitunya da meureun terasa sarina ditayangkeun ku pakuweu. Lain ieu mah rek nanyakeun. Nah bener agi sok naon anu ngalah kayu di leuweung? Dijawab ku Ki Adun. Mohon kunaon kitu pakuweu? Gerenteus Ki Adun anu nanyakeun pakuweu semu rada aneh pakuweu nanyakeun meureun nyaho di mana kitunya. Geus ayeuna mah Ki atau ngaganggu nu ngalah kayu deui kuring rek dibere bantuan ayeuna mah sok asal. Aki tong ngaganggu gitu. Ki Adun ngahulang tarik sapra ka pakuweu. Ngajena nita tong ngaganggu nu ngalah kayu. Iya, tarima duitna ayeuna ku Aki. Oh, atuh meureunnan Ki Adun teh asa aneh. Ki eta ujug-ujug aya mere bantuan, mari duit pakuweu teh. Teu bisa pakuweu, kuring mah geus katitipan ku nu ngagugu leuweung di dieu. Mun nepi ka aya musibah tong nyalahkeun kuring. Tong nyalahkeun nu ngaranna Ki Adun pakuweu. Kuring moal ngejahat sanajan dibayar disingsieunan kumaha oge pakuweu. Kuring mah rek tetep nyaah ka alam kuring. Pakuweu rada amek ka Ki Adun da jabatan manehna sieun dicabut ku Mr. Pandep. Nya ari kitu mah tong nyalahkeun ke kuring saban wanci ieu imah digusur ku pamarentah. Kocap pakuweu bari rada amek ka Ki Adun. Teu lila ti dinya pakuweu jeung rombonganna baralik pamirsa. Berenanda teu hasilna kitunya. Atuh balik deui ka Ki Adun ditinggalkeun ku pakuweu. Dinya manehna ngahulang di wae. Berenang apal ti mana ya pan pakuweu. Saprakas baralik meureunnan pakuweu jeung balad-baladna. Nya kitu teh Ki Adun. Malamun dina golodog di luarnya dina wanci sareureuk kolot. Di luar ngalamun di imahna. Nya sorangan aki-aki di baheula macan aya listrik meureun nya pamirsa sadaya. Gelebung aya angin kencang datang deui ka imah Ki Adun. Ngan manehna teu ngarasa aneh yen nyangka eta nu ngagugu leuweung di dinya teh datang deui naong Ki Adun. Tapi ayeuna mah Ki Adun rada ngejat reuas yen datangna teh dibarengan ku sora Sri Kunti. Cikikik mun eta Kunti. Seri menimi rasa dan ningali Ki Adun ngajlot reuas. Jol dinya bareng jeung Nyi Ratu anu ngagugu leuweung di dinya. Kunaon Cileng Adun? Ketika ngajlot kitu ningali ku datang teh. Sanes Nyai, kuring reuas. Eta aya nu ilu geuningan nu jawi-wi kitu. Ngah aja kuring dibawa ka dieu. Sangka nunguan imah maneh Adun. Bisa aya nu rek nyacail ka maneh Adun? Sumohon atuh Nyai.
Tapi nah kudu kunti nu maturan sieun ngegel. Atuh meureunan Kunti teh teu ngeunah asa dinalagakeun eta asa diledek Ki Adun. Ih, saha nu hayang ngegel? Aki-aki mah dauh dagingan. Hihihi. Bari seuri eta Kunti nyengserikeun Ki Adun. Enggak sih Iting. Pokona maneh kudu nurut ke Ki Adun. Mun henteu kukula sia dipindahkeun deui kana sumur anu jero. Mohon Ratu. Balar nyi, balar Kunti Iting mun sieun nya dipindahkeun deui ka bangsa jin mana ge. Tah Adun, saling tong rewas lamun aya nu seserian di luar peuting-peuting. Eta si Iting kukula dititipkeun ka maneh di dieu. Mohon nyaiin paling kukuring di baledog mun gandeng wae mah atawa dibere tulang taleng asin. Ih, aki-aki teh moyokan bae Ratu. Enggak sedih Iting, balasak sarwana. Pokona Madun, mun ayana naon samat wae ngalan kula 3 kali. Kula aya narik init deui, nitip omat eta si Iting di dinya. Tong digadabah, tong dikugalakannya. Mangga sampurasun Ki Adun. Kelebar eueuh deui bari dibaturan ku angin nu ngagedep kelebar teh. Ayeuna kari Ki Adun meureun duaan jeung eta Kuntinya dina eta leuweung teh di imah meureunan duaan. Bingung mun Ki Adun rek ngajak ngobrol kumaha. Celetuk Ki Adun ngomong. Hei Kunti, sia gerak kaditu kaluhur tangkal tah kadinya. Duh, mun bisa matut tangkal itu manii nu luhur. Dibales ku si Kunti. Engke heula. Atuh da kuring mah capek keneh atuh Adun. Kuring teh pan nutur-nutur Nyi Ratu. Atuh hayang reureuh heula bere-bere nginum. Dibales ku Ki Adun. Menya Kunti asok nginum. Asa ku arah aneh aing mah. Atuh da Kunti ge makhluk atuh sami. Enggak berenangnya Ki Adun teh sieun ongko kagugu aya gitu ngadenge Kunti nu bisa nginum gitu pamiasa sadaya padahal Kunti ge sok nginum berennya. Terus berduaan ka carita deui ti dinya mah. Ngasinit ka Ki Adun bajeuna sare atuh sare geus jam tengah peuting gitu. Galebar Kunti eta hibar kaluhur manii bari ngajagaan imah Ki Adun. Masih kurasa penasaran anu gede. Mr. Pandeg ngahaja hayang ilu yen bener henteu Ki Adun boga ilmu teu neuraku senjata gitu pamirsa. Manehna ngahaja mau pesto bisi Ki Adun ngamuk maksudna mah mun rek diala pati meureun ku kituna oge. Teka citurkeun keberangkatanana bral arinit kaleuweung ngahaja mau pasukan. Rada loba ayeuna mah kana 30 jelemaan. Termasuk mendidinya tetos aya rombongan ti Erlander atau ti Belandanya company meureunnya. Atuh teu kacaturkeun di jalana rombongan Mr. Pandeg geus daratang deui ka leuweung. Hey, ask me,
di mana kemarin kalian menebangnya? Asmi lantas jawab balas pertanyaan di Mr. Panda. Di atas sana, Mister. Oh, baik, sekarang cepat mulai lagi biar kita orang Irlander yang jaga, atau merenan supaya jong-jongnya penjagaan orang Belanda gitu ya nama. Tuh nuka dedengekeun ti belahan lebak kenti masih akin atau puguh we kadenge deui ku Ki Adun sing galubrag deui sorata tangkalan teh. Teu mikirna naon deui manehna geuwah. Ki Adun lumpat neangkeun deui anu nuaran kayu. Ki Aki pemirsa masih daek gitu ceuk beutu budak muara urang ulah ngan dilindungi tapi asa teu dilindungi gitu loh wong teh anteng we anu ngala kayu mah. Nah balik deui kana carita. Pas Amprok datang kadinya Ki Adun rada reuwas kacida yen geuning ayeuna mah loba pisan ngajagaana. Atuh Ki Adun rada ngahulang heula kumaha nyang hareupanana. Teu lila Jol Mr. Panda bari tepuk tangan ke Ki Adun. Hei, gimana Aki-Aki? Masih berani ya? Lebih baik kamu pulang sana, Ki Adun tegaran tesieun teu kumaha maena justru leuwih wani biasa. Ki Adun sepupu bingung kumaha. Ningali barengan Mr. Pandeg membawa senjata anu luar biasa bahaya itu pikeun ngancam dirina. Ari teu ngalawan da manehna nyaah teh tadi kana alam. Begituna Ki Adun ngawanikeun maneh. Sabab yakin yen anu ngagubuneung di dinya teh aya bakal mantuan ka manehna. So, Mr. Panda, kuring mau ngejat ngajan salengka lawan ieu ngaranna Ki Adun. Kuring mah sieun ka si laing. Oh, bagus sekali ya Ki Adun. Kamu berani ya lawan saya. Oke, well. Begituna merenang Mr. Pandeg yakin bahwa Ki Adun bakal sieun. Beledak, ditemakeun seorang bedil ku Mr. Pandeg. Ki Adun ngejat reuwas manehna yen sieun ditemakeun eta pistol teh ka Ki Adun. Jol Saeb anu kamari diganggu Ki Adun. Sok Adun siawa ni ayeuna sok laladenan tah company nu aya ari sia boga ilmu mah lawan coba Adun. Wah sia mah pengkhianat bangsa
Nah, kudu ngambela batur. Dia sok lawan kuring-kuring masieun. Serentang orang Belanda make ilmu badak nyeruduknya pangmersa jurus badak nyeruduk. Gajleng Ki Adun make ilmu monyet depak. Terekel Ki Adun kana dahan leutik. Gajleng ti luhur. Habak ku Ki Adun eta orang Walanda teh nya jengkang di teungeul dadana ti luhur. Seak serenteng datang deui dah jurus bagong ngambuk. Nusa urang atuh ti Belanda deui datang. Gop Ki Adun katabrak jengkang. Ki Adun langsung bebeut pamirsa. Waduh, geuningan seueun ieu kana angan. Memal Ki Adun anu beres kasuruduk ku ilmu ku jurus bagong ngambuk. Begitu Ki Adun sasamat manehna di dinya. Heup manehna udang deui. Lompat setakar kebak manusia. Pakai jurus mau ngagapaknya. Gap habak. Tapi kacoplok kuntuna eta orang company. Waduh, gigi saya cawat. Temal merenang cik orang Belanda teh anu ku Ki Adun dihantem. Serentang di tukang. Si Asmi meninggalkan badau ke Ki Adun. Peletang ngacleng badogang dikadekeun ku si Asmi ke Ki Adun. Nyerengeh leutik Ki Adun ningali bedog si Asmi teh ngalayang menteun da ka manehna nya pamirsa sadaya. Da boga ilmu berenang teu sambarangan Ki Adun oge. Jeblak di ilmuan di jurusan deui kitu nya sanes ilmunya jurus anjing nyejak ke tukang. Jejak eta si Asmi teh ngajengkang tapi kapingsan ningali ku kituna. Mister Pandek teh leuwas ka cida mun Ki Adun meuli gagah teuing. Serentang sae ti tukang ningangkeun kampak leutik anu dibawa ku manehna. Ki gece pas pisan meureun kana tarang Ki Adun. Terang eta kampak teu neurak ngac manehna ngajet deui leuwas sae. Ulah geuningan sia teh teu sambarangan adun kolot-kolot oge. Sok make pakara anu bisa anu alus mun bisa manunggal sok. Mun neurak si laing kana kitu mah marane. Leuwas ningali Ki Adun. Mister Pandek siap-siap ngaluarkeun pistolna. Serentang sakali deui si sae. Saat Ki Adun ngejat di dinya. Make ilmu deui wae. Pokoknya can ngopi pamirsa. Make jurus mau depang. Bari matana molotok ke sae. Ki Adun siap-siap menarik ngajot sang ngajot luhur bangsa ning himbar. Ceger dijejak sirahna nepi ka sia. Sae teh pika belebes aya meunang 20 cm mah tan. Gobrak sae. Tepuk tangan ningali di kejauhan eta Mister Pandek keprok. Bari ngali eta meureun Ki Adun. Ngali kakuatan Ki Adun. Mister Pandek kegereman. Hebat sekali kamu Adun. Coba saya ingin lihat kamu orang diserang banyak ya. Woi Erlander dan kalian para pekerja,
serang itu Ki Adun. Ki Adun ningali meureun jelema rea luas kumaha mun manehna. Aya nu mau bedog, aya nu mau pakarang sejen, biasa. Sama deui ku Ki Adun, sasama tuh Ki Adun ngaranna ge ieu mah carita gitu, dongeng. Kalau Ki Adun siap-siap masang kuda-kuda di riung ku Ki Adun. Ki Adun teh di riung aya meureunna 20 jelema deui anu masih raja. Serang barudak, serang umpat berdong. Wah, Ki Adun siap-siap. Serang ku pasukan Panser Pandeg Ki Adun teh diserang shot. Nah, jadinya Ki Adun suka ngerek arek ningalkeun arek maot terpae serang ku jelema loba di pakarang pasti serang kitu. Ki Adun ngaleburkeun eta batu ali anu dibikeun ku Nyai mengganggu didinya. Sreng parotong ujug-ujug eta bedog kampak bareula dan pakarang-pakarang sejen main gebrak anu jelema ningangan Ki Adun teh ujug-ujug jerengkang kabeh bari pakarangna parotong jeung bareula. Wah, aduh, bari sing koceak menyeri ku ilmu Ki Adun. Ki Adun reuas bari ngalamun batur ngajarengkang gitu ujug-ujug dek tingang manehna teh pamirsa sadaya. Wah, ternyata benar kamu hebat Ki Adun. Rasakan senjata saya ini ya. Dasar kamu kurang ngajar. Belilah eta Mr. Pandeg teh ngaluarkeun pistol temakeun pistol eta Ki Adun. Gedah mimiti adu teu beunang. Wah, siap sekali. Tema meureun Mr. Pandeg pemirsa. Ki Adun lompat ke belah gigi, temak deui teu keuna. Lompat deui Ki Adun teh. Delila Ki Adun ti ku dawet ngait anu kanu ngagaloler. Temak ku Mr. Pandeg. Gedah temak kanan dadana. Si horeng teh sugan teh Ki Adun arek tewas dinya nya. Ki Adun reuas eta senjata Mr. Pandeg teu neurak ka maneh malahan mah esoraan ngepelantrang lin di barat emak beusi pamirsa. Wah, kuring geuningan teu neurak ditembak ku pistol. Ki Adun atoh ka cida. Lompat Ki Adun serantang bari ditemakan ku Mr. Pandeg. Beledak, ceker, beledak. Teu neurak keneh wae. Ketika lompat Ki Adun nyekek Mr. Pandeg. Serang, ini datang. Waduh, jangan, Aki. Maafkan saya janji tidak akan lagi mengganggu. Bohong si lain, Mister. Namun sekali-kali deui ku aing mari hampura si lain. Ayeuna si lain gerang hujan di lemah cai kuring balik ka ditu ka Belanda deui. Wah, oke Mister, ampun, maafkan saya Mister, saya John. Saya tidak akan mengganggu lagi ini tempat. Waduh, pamirsa geuning waktosna ieu cekapnya pura bilih aya anu kaon bahasa simkuring kirang pas gitunya nya mun diapunten suka jangan ngarap dige marana ge meureun lah ngarang gitunya mudah-mudahan biasa kahibur urang cobalah simpen dina
luang. Sieum orang lanjut deui sampereun ke atur nuhun ke dukungan jeung dekenganana. Sampurasun.